Assalamualaikum Pak Haji, pada kencai teh sawios. Sahanya Ujang Ujang anu teh heula nya anu baheula didatangan ku aki ka imah Ujang dipentaan cai ku aki Ujang teu mere. Ya Pak Haji, hampur abi baheula poekeun ka Pak Haji. Ari ayeuna maneh Jang kunaon pan baheula boga sagalana napikeun ka sodaqoh ge teu inget. Panjang Pak Haji dicaritakeun mah. Ayo atuh ka jero nam ka jero we. Cik sok naon nu terjadi ka maneh teh Jang? Jadi kieu Ki, abi teh kan jual meuli katipu ku jalma saliwat. Imah, harta, banda, sawah jeung sagala rupa peak ku jalma eta saliwat katipu. Terus ayeuna maneh cicing di mana? Di mana weh Ki? Ayeuna mah lampah teh boga tujuan. Jang dangukeun nya. Jadi jalma mah ulah tangah wae kaluhur. Kali-kali mah tungkul ka handap. Jadi jalma mah ulah aya rasa pang aingna, ulah ngarasa aing miboga sagala rupana. Kade dunya hanya sementara, harta ngan saukur titipan. Hirup dunya harta kanikmatan, kasusah kasenang, kaperih kabungah eueuh anu salawasna. Kumaha brehna we Gusti, da ikhtiar mah nuju, mung panginten teu acan nincak dina waktosna. Da abdi yakin sagala rupi anu tos diperjuangkeun, sagala rupi anu tos dipilampah pasti bakal aya hasilna. Mung panginten sagala oge nganggo proses. Angin Gusti anu kagungan, Gusti anu mulak-malikeun sagala rupina. Abdi yakin kana naon anu parantos tumiba ka abdi eta anu terbaik di Gusti.